Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yo, what's up guys? Bapak, Ibu, AA, Teteh, sadayana anu kusim kuring di pika hormat. Jumpa lagi bersama orang Mang Topret prepet channel. Sanajan ngejerit maradan langit kociak maradan jaga 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan orai tak-takan tumbung kebo di seletingan. Kumaha ieu teh dararamang sadayana damangnya alhamdulillahnya. Mudah-mudahan anjeun sing dipanjangkeun umurna nya, sing diberikan kesehatan walafiat, dilancarkan rezekina, diberikan rezekina anu halal berkah jeung barokahnya. Terus oge semoga dilancarkan segala urusan anak dunia jeung akhiratna, amin amin ya robbal alamin. Sancana hatur nuhunnya kasadayana ieu entos mampir deui ka dieu, entos lalajo deui ka dieu nya. Anu can subscribe mangga subscribe heula nya, kami urang semangat gitu. Tong hilap oge di like video ieu nya, terus oge di komen ya, komen geus komen on bela. Seperti biasa kali ini kita bakal nge-reaction videonya anu bakal menghibur kita semuanya. Tong hilap siapkan kopi heula nya mang, biar kita santai sejenak untuk menikmati kehidupan dunia ini. Tanpa perlu berlama-lama ya guys ya, kita langsung saja mulai ke video pertama. Let's go. Ini adalah jurus yang ke-11. Nah nih ya. Oh, jurus latihan jurus ke-11 cenah. Ush. Ngeri. Jurus meong tutul. Ya. Kok jadi ngeri. Oh iya. Anjing ngeri jurusna ieu euy. Aing baung. Kelo. Latihan jurus naon eta? Aduh aya baca bar ketawa aja aduh aing mah. Geus atuh geus doh pada latihan kitu mah geus mending pangawasan doh. Aing meneh urang udah jurus naon sih gitu. Aduh aing mah. Roni, aduh. Kunaon ieu si Nunung? Nah ngembreng-mbrengan biwer Nunung. Nah Nunung, kaeling sia Nunung. Aduh. Si Nunung sia. Aing dicium ku si Nunung. Dicium bau jigong geus ya Nunung, bau sia macan sikat gigi si Nunung. Meni dicium aing ku si Nunung ih. Bau peuteuy sia mah terus kadahar peuteuy aduh aing. Naon ieu? Kunaon aya maneh? Jamal. Isi Jamal kunaon? Mending ngelem si Jana ngelem si Jamal heuh ngelem. Si. Kunaon emane Jamal? Apa sih coba sih. Ai. Aduh aing si Jamal. Ngelem kalobaan ngelem si Jamal jadina kos kieu. Geus atuh eling sia teh Jamal eling. Coba sih. Ih. Sieun aing jadina. Jamal. Geus atuh geus ya teh. Eling. Jangan main-mainin, jangan main, gue gampar muka lu. Jangan main. Naon emang nih? Nyewot gitu budak teh nah. Oh, berani enggak sama gua. Oh, dasar brau lo. Nah ya beruk-beruk naon maksudnya mana beruk-beruk ka saha? Buruk ka aing ngomong buruk ka aing ha. Di belakang. Sok jak gulung jeung aing emang. Aing teng sieun ka maneh. Teu aing teh sieun ka maneh sok gue gulung nya aing gulung sok. Orang tolong. Buruk. Haram jada ieu budak. Tolong. Sok age. Oh, budak teh. Budak haram jadah ieu. Naon deui ieu? Oh, macan putih euy. Aing. Kok diadukeun jeung aing? Sok. Aing buruk bodas sok. Diadukeun jeung aing wani. Wani sok. Ih. Agi sok.
Asik, asik, asik. Asik. Asik, 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 asik. Asik. Kunaon ewane Jamal, aduh. Buki kan dia buki. Teu elingnya si Jamal ya. Mami gondang ganjing udah cetan setiap hari kok malah asing. Mikir kids. Asik. Wan, tutu, wan, tutu, aduh abang bukan aku tuh begitu. Masalah statu bukan berarti tak mau. Jual dikit kan bisa. Kalau memang cocok datang ke rumah. Statue setelan cuek malu nah aku udah pakai speaker nunungan nah aku udah pakai speaker paran di karaoke nung mana tete mobil gandeng bae duh aing speaker paran di karaoke nu eta deui motor aduh si speaker indung mana eta teh nunung sia ini dipapake. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Aduh numpak kuda eta awak gede gitu numpak kuda naleutik deui aduh sia. Morobot si Angel. Awas morobot turun teu. Tuh kan cak aing oge naon morobot sia awak gede meuni numpak kuda leutik gitu morobot cak aing morobot aduh. Semun sama di bejaan teh. Paeh eta kudana paeh kayak lila-lila. Aduh, hese mendomong teh hese. Duh. Kunaon ieu si Amang? Oh, latihan tinju. Oh, pemanasan, ngeri. Pemanasan dulu, oke pemanasan dulu. Awasnya, pelan-pelan saja, hati-hatinya, hati-hati cek aing oge ya Jamal meuni hese diomongkeun hati-hati aduh kok can mulai acan geus ti Soledan eta sia aduh lalaunan cek aing oge lalaunan kakarek pemanasan geus ti Soledan Arisya Jamal lieur sirah Gus ulah main gitu deh Gus depan di Soledannya nyeri sana Jamal Gus nggak tuh Gus pensiun bermasak daun salam sate Yuli daun salam lain assalamualaikum aduh boleh dibabuk ke kusima coba lila salam daun salam biar aku tahu daun itu ya daun salam mana Yuli salam mana tadi assalamualaikum aina kalau salaman aduh ayo si Yuli menikah bina sih teh daun salam lain assalamualaikum lain salaman aduh ya di mabuk aina aduh aduh si Ucok nih gagal bool di pinggir jalan ngaya jelma Ucok sekalian di Ambuan kemana kieu sekalian anjing sekalian jalan di Ambuan anjing si Ucok aduh anjing coba di kabina aja gelis eta awak alus awak bodas gelis anjing kalakuan gagal bool di pinggir jalan si Ucok aduh anjing di kabina si Ucok yuk kudu kumaha deui yeuh anjing. Iya, jero nama halus sih, luar nama halusnya bodas. Jika namanya tuh bola deh korengan aja cucu. Liur sirah. Ripu Siti. Nah yuk. Itu tanya. Sopan haram jada iya si cucu. Tiba-tiba itu teh sekalian saya teh anjing make toa nya badan kadenge
pakai toa teh sakalian, cuy, sakalian itu sopan dalam jadah ieu budak teh anjing. Aduh, teu sakalian pakai toa teh pakai toa anjing. Capek. Awas kayak ketabrak, dijedak kena dikebluk kata disundul. Awas, wah. Aduh, cek aing oge naon ini diomongan ku aing awas ya beri jojoan kau begitu. Disundul ya dinakan, cek aing oge naon meni hese diomongan sia mah. Aduh. Nyeri kan, nyeri. Oh, udah hese diomongan maneh mah. Aduh. Oke, Ucu, Teteh Sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, hatur nuhun nonton di awal nembikin ke akhirnya mungkin sakit we nya video reaction pada kali ayeuna. Pokoknya mah hatur nuhun pisahnya Sadayana, tong hilap oge di subscribe, like, comment, and share-nya. Hampurannya bisa aya omongan orang anu ngabentar kana utara, ngabentur kana tuur, nyeredet kana di korong, ngabu gagal kana hulu angeun nya hampura. Pokoknya namanya sebab sing kuringan saukur manusia biasa, jadi lamun aya kotoran anu kirang enak didengar tolong dihapunten kasadayananya. Oke, hatur nuhun kasadayana nonton di awal bikin ke akhirnya. Kita jumpa lagi nanti di video yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu kalian, jangan lupa bahagia.